dicicil aja. Dicicil we lah. Ya udah terserah gitu ya. Oh, ada dicicil kali sing higae gitu. Abu, yang penting ada. Yang penting ada we komandan. Atuh ngomong cuy. Hese ku zaman ayeuna mah korek teh baru ngababon. Babon teh naon? Badak-badak belon. Ku zaman ayeuna mah mal keneh korek Mun. tibatan rokok. Kunaon mung bae korek sim kuring. Kunaon? Leungit. Ayo mah tah leungit paling nyuhunkeun batur gitu. Lah kalian main tate sabari dipesakan. Tah. Jadi wegah gitu. Kumaha komandan korek teh? Jadi ku zaman kiwari mah gelap. Sejamin nu kapoekan di masalah korek. Hanganya aing mana sok kaberatan lamun di jam korek ku aing. Udah sih masa main pesakan we korek aing. Kembali aya nama nu geus mangeus urang ngopi aya nama we ya. Nah, kembali ke kopi. Anu kahiji sanggup meuli rokok sabungkus tapi teu sanggup meuli korek. Anu Jamal tah. kaberatan meuli korek ge. Jamal wae. Naon? Korek we. Jawab tuh. Wah, Mang Jamal pelanggaran. Di mana-mana ge ayeuna mah mah kene korek di batan rokok. Lain.